khauf ala waqautil iman. Hartosna jalmi teh sok ninggalkeun rasa kasieun tina leungitna iman. Sieun teu sieun leungitna iman. Naon ngakibatkeun leungitna iman? Dosa. Cing gaduh rasa kasieun nalika urang leungit iman. Anu ngakibatkeun leungit iman teh nyaeta dosa. Beuki seueur urang midamel dosa, beuki gampang iman dicabut ku Gusti Allah. Beuki kotor hese di umah deui. Model kaca atan lantai ibu kanu janten murang tuang putra teh. Neng pangepelkeun atuh ieu lantai teh. Kumaha cek murang kalih kemak lah. Deui suke cenah diempel. Jadi miwarang ayeuna cek budak teh naon? Enjing. Habeun we enjing tepikeun ka lantai teh. Atan nepi kaca teh teu dibersihan. Nu akhirna kumaha? Timbul we kerak. Di mana tos kerakan hese. Dosa ge upami teu dikeureuyeun ku urang. Di istighfaran naon timbulna kerak dina hati. Di mana aya timbul kerak dina hati hese dibersihan. Nu akhirna kumaha? Nu akhirna ngakibatkeun dicoplokna iman dina hati urang. Tarkul khauf ala fautil iman. Ninggalkeun rasa sieun tina luputna iman. Eta teh ngakibatkeun tina coplokna